dasar cenah maneh hayu he loba ngomong ka batur mamatahan ari maneh kalakuan ka pribadi semisalkeun sur pribadi sada emang nya abi teh loba nyarios ka batur mamatahan ari maneh sorangan ya Allah pan eta teh jadi introspeksi ka diri urang kedahna kedah kitu diajarna jadi moal nyeri da sabab dipasang kurang dina hate jeung pikirna eta jadi ladang introspeksi jeung evaluasi kangge diri urang laras gitu Bu. Hayo misalkan loba ngomongkeun wae batur emang nya ada abi teh ya Allah gitu Ibu tah sapertos pangaosan kieu sapertos kieu aya ngablentrangna kana mana aya ngajelegurna gitu kana hate da sararea apanan urang teh kana taat hesenana teh nya laras gitu termasuk ieu nu komo nyaritana ya Allah nya urang ngeureuyeun we lalaunan sararea diajar sararea tah kitu ibunya jadi di mana aya nu teresep anu awon ka urang teh ayeuna mah jadi bahan evaluasi introspeksi diri dina cariosana teh emangnya meureun urang teh kitu jadi bahan perubahan kangge diri urang ulah ngajawab ibu ulah ngajawab lamun ku urang naon nah berarti urang teu ngaku kana salah makin kaciri urang kasalahan urang eta teh lamun urang ngalawan ngajawab teh nempas teh ngomong naon bieu kaciri eta teh Bu lain misalkan kiai teh nyaritanana teh ngenyinir misalkan tak makin kaciri eta teh Bu urang kasinirna teu keengingkeun tampil meureun da emang nya da ceuk kiai oge da memang anu nyaritanana ge kitu kedah tiasa ngaintrospeksi teras jeung deui ka dituna moal jadi raheut hate raheut manah karena cariosan awan batur ka urangkeun Kangjeng Rasul oge kapungkur sakitu di roga halana ku batur manya urang anu sakieu bobolokot ku dosana teu aya anu ngewah ka urang kitu jawaban urang teh makan jadi syukur pan ladang awan batur ka urang teh hiji jadi ladang ayeuna introspeksi urang ladang sabar urang urang tiasa nahan nafsu urang tiasa nahan kamek urang tuh jadi ladang jadi kasaean teh Bu kasaean ladang syukur urang syukur uyuhan abi henteu kitu anu penting mah urang we henteu kitu keudana mah kitu Bu nya lamun aya nu awon ka urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi fadola ba'du ibadihi bi ulumil ilahiyah wa nahmaduhu hamdan bila goyah wa naskuruhu syukron bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wa qala ba'dul hukama idza arada ayyadharu fadlahu khalaqa wa nasaba ilaika. Puji anu jadi panghias ati urang pintonkeun ka Allah anu maha suci. Puja anu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa. Syukur anu jadi panghias kolbu urang pintonkeun ka Allah anu maha gopur. Kalayan kudrot irodat inayah mantena alhamdulillah urang sadayana dikersakeun ku Allah hadir kana ieu majelis anu disebatna majelis ilmu. Mudah-mudahan tikawit geterning ati urang bika ngalangkahkeun dua dampal sampean urang ti bumi na masing-masing ngajugjug kana ieu tempat masing kenging rahmat salam oge berkah magfirah ti Allah amin. Amin. Sholawat sinareng salam ay makrunan bi ta'dim pamudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana wa rasulana karim Muhammad anu parantos maparinan ajaran akhlak anu luhur kangge urang anu parantos maparinan uswatun hasanahna kangge urang sehingga ngajadikeun tolak ukur kangge kahirupan urang kanggo ngaraih kabahagiaan dunia akhirat urang.
teka kantun ka para ahli wargina, para sahabatna, para duriyahna, tabiin tabiahna, mudah-mudahan leleberanana curcor ka urang sadayana anu janten umat akhir zaman anu nuju diajar taat tunduk turut tumut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna oge pribados teh da salaku makhluk biasa, jalmi biasa anu teu luput ku dosa sinareng hilap, ku hilap sinareng dosa. Dasana ge urang teh makhluk sami kiceupna, urang teh pinuh ku dosa. Kual sakituna pribados satu acana ngalajengkeun pangaosan nedasi hapunten ka ibu sadayana tina rupi-rupi dosa anu patali sareng ibu sadayana, alitna ageungna dohir sinareng batina kumaha kintenna ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah kasolehan manah ibu sadayana kanggo ti pribados bebas sami teu kedah disuhunkeun deui sayogi ti kamari sadia ti ayeuna insyaallah bebas ngahapunten pisan. Kaum ibu sadayana sumangga urang lajeng kana pangaosan. Saur Gusti Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dina diri urang teh diciptakeun aya dua potensi. Hiji potensi takwa, anu kaduana potensi kana fujur, kana lacut atanapi potensi doraka. Upami bahasa anu ilahar di urang mah urang teh diciptakeun teh aya potensi akal, aya potensi nafsu, aya akal sinareng nafsu. Ari akal mah anu nuduhkeun kana jalan anu sae, upami nafsu mah nuduhkeun kana jalan anu awon. Urang sanes malaikat anu salamina bener, urang sanes setan anu salamina salah. Kadang urang teh lolep keimanan urang teh, lolep katakwaan urang teh, kadang aya muncul di luhur, kadang aya dihan lolep torojol ngalalap deui kitu nya. Enjing urang sumanget kana ibadah, sumanget kana ilmu, sore mengpeleh deui kitu. Sok kitu we matakna Kangjeng Rasul anu sering diucapkeun ku anjeunna sadidintenna teh, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Nun Gusti anu maha ngabulak-balikeun hate, sabbit qalbi tetepkeun hate abdi ala dinika kana taat dina ajaran agama anjeun saur Kanjeng Rasul kitu. Dan memang urang teu tiasa ngajamin ibunya tuh makanan nu disuhunkeun ka Allah teh ka istiqomahanana ibunya. Mayengna naon? Mayengna keimanan, mayengna katakwaan urang ka Allah. Sabab urang sarerea bakal maut nya, leres kitu ibu. Sedengkeun ari urang maot teh hoyong aya dina kaayaan husnul khotimah. Kaayaan husnul khotimah teh berarti nyicingan netepan dina iman Islam urang tah. Mudah-mudahan urang mah salalamina ku Allah diistiqomahkeun ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dumasar kana eta ibu, urang teh kedah ngagaduhan ukuran dina diri urang teh naon diantawisna introspeksi sareng evaluasi. Sapertos tadi pribados ngaevaluasi pangaosan ningali dina video, tak urang oge kedah tiasa dina ngaevaluasi atanapi ngaintrospeksi diri urang. Diantawisna dina kasalahan-kasalahan urang, kalepatan-kalepatan urang, dosa-dosa urang. Ibu upami aya oray, di dieu aya oray teh tadi dia nangulu. Terus we gigireun oray aya tuangeun anu dipika resep ku urang, anu dipika hoyong ku urang, anu diidam-idam ku urang saeta tuangeun teh. Urang karetoh kana tuangeun atawa urang bakal lumpat tina tuangeun ibu? Bakal lumpat. Sabab naon? Sabab aya oray. Nah aya oray masa urang sieun. Sabab oray teh bahaya. Sok sanajan eta tuangeun karesep urang tapi da aya oray anu bahaya, maka urang lumpat ti dinya boro-boro inget kana tuangeun. Tah urang oge kedah tiasa ngaragap kana diri yen dina diri urang teh ternyata ibu tadi teh aya nafsu anu bakal pibahayaeun kangge urang, aya dosa anu matak pibahayaeun kangge urang. Cobi bahaya keneh dosa urang, kalepatan urang, kasalahan urang, atau bahaya kalepatan jeung dosa batur ibu kangge diri urang.
bahaya dosa kalepatan diri urang. Tapi kunaon urang sok sibuk karena kesalahan batur. Kedahna urang teh sibuk karena kesalahan diri nyalira apa urang mau udah si eta teh nya kunaon eta masang kitu. Da kurana mah cek urang ge kitu tah urang teh sibuk karena kesalahan batur. Sedangkan urang teh kan kaancam ku kesalahan diri urang nyalira. Saur Allah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Lamun seg aya dongkap kapaitan, dongkap kaperihan kana diri urang, bentukna musibah naon wae kana diri urang, arek rugina, arek gagal panena naon we ibunya, arek teu damangna, eta teh bisa jadi tina dosa-dosaan anjeun saur Allah. Jadi urang sok tara ngaragap kadinya. Kalah emutna teh kana dosa batur. Matak saur Allah ku angpusakum wa ahlikum naro, jaga diri aranjeun jeung keluarga anjeun tina neraka tah anu bahaya ibu, anu kedah diutamakeun ku urang mah. Kumaha cenah supaya ieu diri urang tiasa kenal kana diri nyalira, tiasa ngaintrospeksi evaluasi diri nyalira. Anu kahiji urang teh kedah ngagaduhan ieu saur pun gurunya dina pangaosanana. Upami urang hoyong introspeksi ngaevaluasi diri supaya ieu diri langkung sae ti kamari, langkung sae ti minggu kamari, langkung sae ti bulan kamari. Urang teh kedah ngagaduhan trikna carana anu kahiji nyaeta kedah seueur napakuran kana diri cenah ibu. Sakujur awak teh ieu teh kudah ditapakuran. Naha dinten ieu, naha tadi urang atos midamel kalepatan naon anu didamel ku urang teh, contoh tina mata, naha ieu mata teh tos ningali anu haram kangge urang. Tina baham, naha baham teh entos nyarios anu teu puguh kanggo batur, pinyerieun kanggo batur, entos ngagibah kangge batur misal, tah eta teh disebut napakuran diri ningali karena sakujur awak urang naon anu tos dilakukeun ku urang dina dinten tadi, dina mingon kamari. Sedangkan kan urang hoyong lebih ningkat kasaean urang. Saur Kangjeng Rasul, saha jalmi anu kasaean dinten ieu langkung ningkat daripada kasaean dinten kamari, maka eta jalmi anu untung robihun. Jeung saha jalmi anu satara kasaeana, satara dinten ieu jeung dinten kamari, maka khosirun, eta rugi ibu. Icalan bulan kamari untungna 10.000, bulan ayeuna untungna 10.000, untung atau rugi? Saur pribados mah rugi ibu. Satara kitu teh naon sababna? Untung 10.000 ayeuna jeung untung 10.000 bulan kamari teh untung-untung keneh. Ngeun hargaan kan beki mahal. Modal urang beki naik nyanamihan, berarti rugi salaresna. Mataku Kangjeng Rasul disebutna khosirun, rugi cenah lamun urang sami jeung poe kamari teh. Sabalikna lamun urang leuwih awon poe ieu daripada poe kamari, fahuwa halikun, cilaka cenah eta mah. Sanes rugi deui cilaka. Tah ada urang teh potensi diri urang teh hoyong ningkat ibunya, kasaean teh gitu tiap dinten hoyong ningkat, amal urang hoyong ningkat, pikir urang hoyong ningkat. Da urang teh pikir teh hoyong sae, hate supaya hoyong bersih kumaha carana hoyong ningkat. Tah eta teh ditapakuran ibu. Tengali dina ringkak sapari pola urang dina sadinten-dintenana teh. Bahkan saur pun guru mah cenah urang teh kedah gaduh bagan ibu, bagan kanggo ngukur diri, nganilai diri, napakuran diri tiap bade bobo teh. Tulis ku urang teh bagan kaawonan abdi, kasaean abdi. Dina kaawonan dinten ieu teh naon misalkeun abdi nomor hiji, oh geuning tadi enjing-enjing abdi ngomongkeun batur tah. Hiji tulis we ku urang teh, ulah disebarkeun kangge urang we ieu make urang nyalira. Pribados kantos nyobian bu eta ngagebay kasalahanana ka dieu. Pas kasaean abdi hiji dua di tengah teh, ya Allah ya Rabbal Karim. Ternyata geuning seueur keneh kaawonan urang teh sade dinten teh daripada kasaean. Tah ku aya nang urang tiasa ngukur eta, urang kaukur potensi diri urang. Kumaha ieu hayong memperbaikina ka tengali ibu. Kena ulah disebarkeun ka caroge da bahaya jadi aibnya, bisi jadi fitnah urang kangge urang we ieu mah kitu. Pribados mah sok kadang kitu. Nyobian gitu, nyobian we. Atari dina samingon gitu. Samingon teh ieu teh urang teh naon? Oh geuningan sok nyarek wae ka istri, ka budak sok tara perhatian sok fokus we. Kana pagan maneh budak hayang ulin jeung urang teh. Tulis ke urang teh
kasayana abdi tadi sodako misalkan tadi, tapi sodakona hayang katengali sholat tapi tehusu gitu aya dalam kurungan kasayana nama ibu. Setelah dipariksa teh Allahu Akbar seur pribados teh gitu geningan napakuran diri teh kalintang seueur kasalahanan, sementara saur tadi kasalahan kalepatan dosa teh eta teh ngancam kana diri urang. Allahu Akbar. Tak itu teknikna ibunya, teknik supaya orang biasa ngalangkah kanu langkung sae deui diantawisna napakuran diri. Anu kaduana kedah gaduh enteng kahirupan ibu sapertos kaca. Coba upami urang ngenteng anu katengali ku urang asli atau palsu, salira urang atau napi pamente urang aslinya. Upami aya korong katengali korong leresnya, upami aya cileuh katengali dina ngaca mah ibu koreksi diri orang teh koreksi ku enteng mah gitu. Beda sareng kamera mah kan aya kamera jahatnya ayeuna mah pantiasa dilemekkeun geuningan selfie teh aduh eta aja pan palsu eta teh bu henteu aslina nya kaluang pribadi saya sok resep gitu. Tah jadi urang teh kedah gaduh enteng naon enteungna urang caroge murang kali lingkungan urang teh kedah jadi enteng cenah bu eta teh. Enteungna naon kangge ngoreksi diri urang kedah ditale ku urang bapak ujang neng cik koreksi mama dina saminggu ieu mamah teh kumaha tiasa teh bu abotnya pribados mah nyobian sapertos kitu elmuna diange sok ceuk teh mah koreksi naon kalepatan bapak dina minggu ayeuna hiji cenah bapak teh terlalu heuras teuing hayang meunang wae cenah ngagenok aduh sok aina giliran mamah naon cek pribados sih gitu di papatahan sok rada hararese karena pangaosan ningkat dangdanan jeung angean teh tapi nu awetna teh akhlak kirang saya naon cenah gitu abot salurusna mah ibu eta teh ngan upami ku urang dilatihkeun upami entos ditalek mimitina aya perjanjian moal ibu rada ringan da urang nantos nyarios sok mah koreksi abdi pas begitu ngadangu arara ngajelek tote gitunya urang teh rada siap nyantos disiap-siap dan memang urang anu nyuhunkeun gitu. Jadi kaevaluasi ibu oh geningan abdi teh kieu nya berarti minggu ayeuna mah kumaha carana supaya lebih baik deui tina cariosan abdi tina pikir abdi tina kasibukan abdi tina hayu hayang meunangna gitu curak carekna jeung sajabana tina adatna jeung sajabana tiasa katekan ibu upami orang aya enteng sapertos kitu da asli daripada orang hayo dipuji meni sae ujang teh aa mah sempurna lah kangge mamah teh misalkeun gitu daripada dipuji kitu engke kabanglasan bu pupujieun jadi teu katengali kawonan urang teh nya cobi ayeuna contoh aya korong di dieu da teu katengali aya teh aya enteng mah nya pribados saya ngajeblak korong di dieu saur ibu teh aduh ujang meni cemerlang ujang cenah gitu ka abdi teh meni kasep pangamungna mancung meni indah seur ibu teh padahal di dieu korong bu cobi pan pribados entos termakan oleh buayan-buayan ibu padahal palsu eta teh salaraosna mah pribados teh ieu teh ngajeblak korong mapah we kaluar ceuk anu urang luar teh naon eta korong ngajeblak gitu teh naon nyarita supaya tuh ibu-ibu ge sama madrasah muji ka urang teh nya jadi ku pujian ternyata ngabalangsakeun urang ka dituna teh ngabahayakeun nya eta ge butuh urang pujian nya da memang sapoer urang teh rasa urang teh hayang dipuji da leres gitu ngeun tapi urang ulah terlena sabab eta nu bakal nyilepkeun diri urang tina kasalahan anu aya tah anu kaduana eta kedah gaduh enteng anu katiluna urang teh kedah seueur gaul sareng anu saluhureun elmu nati urang sarang guru-guru sarang sepuh-sepuh anu entos pengalaman luhur elmuna seueur sarang urang teh kedah dialap berkahna alap elmuna ibu kitu ngumaha pan urang teh eta teh kedah seueur ibu gaul sareng kitu teh mari saur Kangjeng Rasul pirasatna jalmi anu iman pirasatna jalmi anu tos kokoh keimanana ka Allah anu tos sepuh anu tos elmuna langkung seueur langkung luhur eta teh nyata cenah bu eta teh ilham ti Allah nyata ge lain berarti orang menuhankan eta sepuh jeung guru sanes jalan syariatna orang nyunkeun pituduh kumaha ieu saena kan gitu
Makin orang seueur gaul gumul sareng anu langkung ilmu nati urang, makin seueur urang masukkan kangge diri urang. Abah punten pangtilaikeun abi kumaha ieu dina nyarios misalkeun luhur teuing cenah cobi rada rendahkeun, rada lembutkeun. Tapan jadi introspeksi kangge diri urang. Akhirna jadi oh geuning abi teh kedah kieu saena. Mohon gitu. Jadi kedah seueur sareng anu saluhureun urang ilmuna, terutami anu ilmu luhur sareng akhlakna nu sae ibunya. Kade ulah supados itu urang pituah nyungkeun masukan misalkan tinu akhlakna awon misalkan eta mah bahaya gitu ibu engkina. Aya jalmi netepanana teh 3 kali sadinten, teu parat 2 kali 5 kali. Gaul jeung jalmi anu tara salat, jadi kiai ibu eta teh. Salarasna sanes ngalemahkeun kana lingkungan anu aya, ngeun urang seueurkeun gaul atanapi tataros kanu langkung luhur ilmuna ti urang. Anu kaopatna urang teh kedah ta ieu nu rada abot. Upami urang hoyong rubi ieu diri kedah ngamangfaatkeun jalmi anu teresep ka urang ibu. Sok aya anu teresep ka urang ibu? Aya atuh. Seueur kieu we eta nganana. Kangjeng Rasul teh jalmi anu mulia nya. Aya anu teresep ka anjeunna. Bahkan sanes teresep deui Kangjeng Rasul mah di baledogan, di pilaraan, bahkan diancam bade dibunuh Kangjeng Rasul. Sakitu anu muliana agung aya anu teresep komo ka urang. Urang mah anu sakieu-kieu nah alak oge kitu nya. Nya urang mah meureun makhluk anu hina urang teh sadayana oge nya rumaos gitu. Seueur ku dosa pir aku teh anu resepeun. Nya pasti aya wae anu teresep ka urang mah ibu. Bade urang leresna, komo teh leresna mah kitu. Aya wae anu teresep maka urang ya Allah ya Rabb. Ta eta teh kedah tiasa ngamangfaatkeun saurna teh ibu. Naon ngamangfaatkeun? Urang mah hese ngaevaluasi diri ningali kana kasalahan teh. Da katengalina teh nyata jiga tadi kasalahan batur teh gitu nya. Lamun ceuk Roma Irama mah gajah anu aya di hareupeun mata teu katengali, sireum di ujung lautan kuatan ngajeblag ka tengali. Nya kitu model kitu gambaranna. Hese urang teh dugi ka dinya teh. Tah atuh kunu teresepeun ka urang jalana katengali kasalahan urang teh. Pan anu teresepeun ka urang mah diorek-orek Bu. Leres diorek-orek. Anu laleutik teh tapi ka apal urang mati bra manehna ngilu keneh tapi ka urang apal kasalahan urang ladang omongan anjeunna anu awon ka urang oh, dasar cenah maneh hayu he loba ngomong ka batur mamatahan ari maneh kalakuan ka pribades misalkeun sur pribadi sada emang nya abi teh loba nyarios ka batur mamatahan ari maneh sorangan ya Allah pan eta teh jadi introspeksi ka diri urang kedahna kedah kitu diajarna jadi moal nyeri. Da sabab dipasang kurang dina hate jeung pikirna eta jadi ladang introspeksi jeung evaluasi kangge diri urang. Laras gitu Bu. Hayo misalkan loba ngomongkeun wae batur emang nya ada abi teh ya Allah kitu he Ibu. Tah sapertos pangaosan kieu sapertos kieu aya ngablentrangna kana mana aya ngajelegurna gitu kana hate. Da sararea apanan urang teh kana taat hesenana teh nya. Laras gitu. Termasuk ieu nu komo nyaritana ya Allah nya urang ngeureuyeun we lalaunan sararea diajar sararea tah kitu ibunya. Jadi di mana aya nu teresep anu awon ka urang teh ayeuna mah jadi bahan evaluasi introspeksi diri oh dina cariosana teh emang nya meureun urang teh kitu jadi bahan perubahan kangge diri urang. Ulah ngajawab ibu ulah ngajawab lamun ku urang naon nah berarti urang teu ngaku kana salah. Makin kaciri urang kasalahan urang eta teh lamun urang ngalawan ngajawab teh nempas teh ngomong naon bieu kaciri eta teh Bu. Lain misalkan kiai teh nyaritanana teh ngenyinir misalkan tak makin kaciri eta teh Bu. Urang kasinirna teu keengingkeun tampi oh meureun da emang nya da ceuk kiai oge da memang anu nyaritanana ge kitu. Kedah tiasa ngaintrospeksi teras. Jeung deui ka dituna moal jadi raheut hate raheut manah. Karena cariosan awan batur ka urangkeun Kangjeng Rasul oge kapungkur sakit di roga halana ku batur manya urang anu sakit bobolokot ku dosana teu aya anu ngewa ka urang kitu jawaban urang teh. Makan jadi syukur pan ladang awan batur ka urang teh hiji jadi ladang aina introspeksi urang ladang sabar urang urang tiasa nahan nafsu urang tiasa nahan kamek urang tuh jadi ladang jadi kasaean teh Bu kasaean ladang syukur urang syukur uyuhan abi henteu kitu anu penting mah urang we henteu kitu kedanana kitu Bu nya lamun aya nu awon ka urang anu salajengna cara supaya urang langkung ningkat kasaean tina ladang introspeksi urang teh nyaeta kedah
ngajadikeun setiap kejadian teh jadi pelajaran kangge diri urang. Urang nonton HP cik anu ditonton ku urang teh naon gitu, jadi pelajaran henteu kangge urang, jadi kasayaan henteu kangge urang, jadi bahan tapakur henteu kangge urang. Pribados ningali tayangan dina HP dina YouTube ibu, aya ibu-ibu dongkap ke kebun binatang, dongkap ke kandang singa, eta singa begitu ningali si ibu langsung ngarontok, ternyata pas begitu ngarontok sanes arek nerekam ibu nangkep satarik-tarik nah eta nangkepna teh duit kasih ibu eta jeung singa patangkep anu satarikna. Ya Allah, eta singa anu sakitu buas, eta si ibu teh ditinggali ku pribadi dan teurencem ku emas gitunya, teu geulis da singa teu kabita ku kagelisan meureun nya, teu kabita ku karenceman kitu. Sok deh cobian geura anu geulis supaya kanang singa ada sami we cek singa maka maman gitunya. Ternyata setelah ditelusuri teh eta teh si ibu kapungkur kantos nulung kana singa eta nuju alitna. Singa eta ti kubrus dijahit ku anjeuna, dielap, dibersihan, dihaneutan ku anjeuna, dipikanyaah ku anjeuna. Teras we disetorkeun ka pihak anu berwenang. Oh, eta si ibu teh kantos nulung eta singa sehingga singa ngabekas dina hatena ngaraoskeun kanyaah eta si ibu. Tah eta teh ibu jadi bahan naon? Bahan tapakuran kangge diri urang. Intina mah pribadi sekadinya arahna nama nyarios teh. Oh, jadi tontonan ieu teh meureun ye ku kanyaah sakitu tulusna, sakitu ikhlasna anu teu hayang dipulang teu hayang nanaon da ai ka binatang mah sok. Da urang teh tulus berarti nyaahna. Lamun urang nulung sireum, nulung manuk misalkan kan tulus teu hayang dipulang tarima, teu hayang dipuji jeung sajabana. Ikhlas eta teh. Ku kaikhlasan eta dugi kan nerap kana hate singa sakitu anu buas. Nah abdi henteu bisa nyiptakeun kanyaah kanu aya di bumi ka anak jeung ka istri anu tulus ikhlas karena Allah. Meureun lamun urang ngalakukeun jiga kieu teh ya Allah, moal ayeuna budak sing beretak datangna urang teh, moal ayeuna istri atoh meureun lamun urang ini teh. Pan sok aya di antarana ini teh caroge kan alhamdulillah. Assalamualaikum Allah cenah teh geus datang deui ngagebeg. Pelajaranna teh urang teh kurang katih tayang cenah buat teh. Kurang kasih sayang di bumi teh. Paingan atuh sarerea teh bala lecir pas aya urang teh. Meureun urang teh kurang kanyaah anu ikhlas anu tulus jiga si ibu anu tadi. Jadikeun pelajaran kangge diri urang. Ningkat we kanyaah urang di kulawarginya gitu ibu. Tah eta teh diantawisna napakuran kana lingkungan atau sekitar urang anu ditonton ku urang, anu ditingali ku urang, ningali batur ngabring ka pangaosan. Ya Allah sakitu-kituna geuningan da entos sararempo tapi masih keneh kiat ka pangaosan piraku abdi anu ngora meureun kitu tah. Jadi tapakuraneun ibu lingkungan anu aya teh anu katingali ku urang teh nu ngali dina motor bolekak. Ya Allah meureun eta teh ngahinakeun dirina, meureun eta teh jadi aib. Ya Allah mudah-mudahan abi masing diraksa tuh jadi tapakurnya. Jadi henteu awon urang teh, teu awon ka jalmina, tapi terus we kalebet ngomean kana diri nyalira. Ta ibu upami urang tos tiasa introspeksi ngaevaluasi diri mantap sapertos kitu kadituna janten ahli tobat insyaallah. Geuning kalepatan abi, kasalahan abi teh sakieu-kieuna. Bolokotna ku dosa tuh gampil ibu ka Allah teh gampil. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saestuna Allah mika cinta mika resep ka jalmi anu sok tobat jeung ka jalmi anu ngabersihkeun dirina. Jadi urang introspeksi diri, evaluasi diri, ujungna urang jadi ahli tobat teh supaya dipika suka, dipika cinta ku Allah, supaya dipika ridho ku Allah. Dan memang eta ujungna urang tehnya urang salamet di dunia, urang salamet di akhir, bagja di dunia, bagja di akhir. Anu langkung luhur tina sagala mah ridho Allah. Cobi ayeuna murang kali di piwarang ku urang ibak misalkeun hek murang kali teh melid, ibu ridho atawa jadi bendu ka murang kali? Bendu, padahal eta ibak kanggo sahanya? Kanggo manehna leres teu? Bersih kangge manehna nya. Seungit kangge manehna, seger kangge manehna. Tapi nah urang jadi bendu.
sabab henteu ngawaro. Ta urang ge kitu. Kunaon urang diridho ku Allah? Ayana dina kataatan jeung katakwaan urang ka Allah. Jadi ayana ridho Allah teh dina kataatan urang. Urang taat Allah ridho pasti ge kitu. Urang lacut, urang ayeuna midamel kamaksiatan doraka pasti Allah teu ridho. Maka imbasna kana hate urang moal tenang, kana hirup urang moal bagja, kana hirup urang moal salamet. Dunia bawa akhirat lamun Allah henteu ridho. Maka gampil ayeuna mah lamun Allah hoyong ridho sing taat we kitu kana parentahanana. Lamun urang alim dipikaben ku Allah tinggalkeun sagala laranganan. Mudah-mudahan aya manfaatna Ibu. Khususna ieu mah kangge mamatahan mapagah dirinya lira. Mudah-mudahan manfaat kangge Ibu sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Leresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup kudu akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.